Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari pengertian ashhadu anna Muhammadar Rasulullah anta'lama eta yen anjeun terang wa ta'taqida sareng nekadkeun wa tusaddiqa sareng ngabenerkeun wa tu'mina sareng anjeun percaya anna sayyidana sayaktosna hari junjungan urang wa nabiyyana sareng nabi urang Muhammadu bin Abdillah eta Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib Al-Muthalib bin Hashim Muthalib putra Hashim Hashim bin Manaf Hashim putra Abdu Manaf Abdi Manaf Al-Qurashi Abdu Manaf orang Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi hamba Allah wa rasuluhu sarang utusan Allah ila jami'il khalqi kasadayana makhluk. Ayeuna syahadat anu kadua nyaeta syahadat Rasul. Wa makna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hari pengertian hari maknana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah aku bersaksi bahwa sanyana Muhammad adalah utusan Allah. Pengertianana teh nyaeta anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anjeun percaya yakin apal berkeyakinan ngabenerkeun mempercayai anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadu bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Sanyana anjeun percaya nekadkeun ngabenerkeun jeung percaya bahwa junjungan urang nabi urang Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Abdul Muthalib Muthalib putra Hashim Hashim putra Abdi Manaf urang Quraisy sallallahu alaihi wasallam eta teh hamba Allah sareng rasulna anu diutus kasakumna makhluk kasadayana makhluk. Tak kudu yakin kitu cenah. Ta eta pengertian ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wulida dilahirkeun Kangjeng Nabi bimakkata di Makkah wa bu'isa
sareng diutus Kangjeng Nabi biha di Makkah, wahajaro sareng hijrah Nabi ilal Madinati ka Madinah, wadufina sareng dipendem Nabi piha di Madinah, wa annahu sareng sayaktosna ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun eta leres fi jami'i ma dina sadaya perkara akhbaro anu ngabarkeun Nabi bihi kana eta ma, pamin dalika maka eta diantawisna ma azabul qabri hari siksa kubur, wa na'imuhu sareng nikmat kubur, wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin sareng pertanyaan dua malaikat munkar sareng nakir, wal ba'su sareng hudang ti kubur, wal hasru sareng kumpul di padang mahsyar, wal qiyamatu sareng kiamat, wal hisabu sareng perhitungan amal, wasawabu sareng pahala, wal azabu sareng siksaan, wal mizanu sareng timbangan amal, wan naru sareng naraka, wasyiratu sareng cukang, wal haudu sareng haud talaga, wasyafa'atu sareng pertolongan, wal jannatu sareng surga, wal khuludu sareng langgeng, war ru'yatu sareng tiasa ningal, lillahi ta'ala ka Allah ta'ala, fil jannati di surga, wa tu'mina sareng anjeun percaya, bi malaikatillahi ka para malaikatna Allah, wa rusulihi sareng para utusan Allah, wa kutubihi sareng kitab-kitab Allah, wa bil qadari sareng percaya ka deui kana qadar, khairihi nu saena, wa syarrihi sareng awana qadar,
Wa annahu sareng sayaktosna hari Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin eta pamungkas penutup para nabi wa sayyidu waladi Adam sareng junjungan putra Adam ajma'ina tegesna sadayana ulida bi Makkata wa bu'isa biha wa hajara ilal madinati wa dufina fiha. Dilahirkeun Kangjeng Nabi teh di Makkah, diutus di mana? Di Makkah, hijrah ka Madinah, sareng dipendamna oge di mana? Sami di Madinah, matak makamna oge di Madinah. Wa anna sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Sareng urang kedah yakin bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta leres dina sagala rupi anu diberitakeun ku anjeunna, nu diwartakeun ku anjeunna. Leres sadayana oge. Teu aya anu mengandung kebohongan. Leres? Mana diantawisna? Pamindalika maka diantawisna azabul qabri wa na'imuhu. Siksa kubur sareng nikmat kubur. Kangjeng Rasul sareng sahabat kantos ngalangkung ka makam trasliran Kangjeng Rasul teh. Kunaon Kangjeng Rasul ieu canagen aya anu keur disiksa di lebet kubur. Ku sahabat mah teu katingali. Tapi hari Kangjeng Rasul mah tiasa ningali. Cik cenah neangan regang anu masih kene baseuh. Maka sahabat meuli regang anu masih kene baseuh di ka Kangjeng Rasulkeun ta langsung eta regang nu masih kene baseuh teh ditancepkeun. Supaya naon cenah Kangjeng Rasul ditancepkeun eta regang teh geuningan. Ta ieu teh supaya mangistighfarkeun kanu aya di jero kubur. Jadi aya hasiat nanya tumbuhan anu masih keneh naon mah baseuh gitu. Komo lamun tumbuh meureun. Tak bisa mangistighfarkeun kanu aya di jero kubur. Nikmat kubur sami di aya. Bahkan jalmi anu sae amalna sareng bakal ngarasakeun kana nikmat kubur bakal dicarioskeun cenah ka manehna teh. Nam naumatal arus sok anjeun cenah oge obo seperti obona panganten. Ta luar biasanya. Janten dugikakeun tiasa ningali kajalmi anu di lebet kubur. Tapi eta teh leras. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin. Sareng deui patarosan dua malaikat munkar sareng nakir. Sadayana anu maot pasti bakal mengalami. Wal ba'su wal hasru. Nya kitu deui kabarna teh tentang hudang ti kubur. Ieu sabada terjadi kiamatnya. Bakal dihudangkeun sadayana jalmi di jero kubur. Wah, duka sabaraha jalminya sadayana itu. Suur tangtosna oge ti zaman Nabi Adam kan nepi ka terakhir. Naon deui
kumpul sabada digiring di padang mahsyar. Sadayana jalmi saata sudang ti kubur teh digiring ka padang mahsyar. Lamun miniatur di dunia meureunan kawas wukuf di padang Arafah tuh. Kumpul jelma di sadunya di padang Arafah keur ibadah haji. Wukuf di padang Arafah kan satu waktu. Matak jami tumplek kumpul sadayana aya di Arafah. Eta mah gambaran kecil itu. Jami nu kumaha-kumahanya kulitna bahasana pada karumpul. Takomo dieu di padang mahsyar. Jami anu sakitu seueurna dikumpulkeun di padang mahsyar. Nya kitu deui kiamat. Nya terjadi tekpan ayana kumpul di padang mahsyar sabada kiamat. Yani sabada ditiup sangkakala ku malaikat Israfil. Satu tiupan, satu kali tiupan. Duka sami kumahanya. Ageung oge duka, ageung duka alit. Tapi ku sakali tiupan ge euneur, matak euneur. Sehingga benda-benda termasuk we gunung nu sakitu badagna oge euneur sareng ngarapung. Komo jalma nya nu nyaksian kiamat. Nu laleutik cacakan gunung oge ngararapung. Wal hisabu was sawabu wal adzab. Nya kitu deui hisaban, perhitungan amal. Sawab mah meureun pahala pikeun jalmi anu takwa. Siksaan pikeun jalmi anu berdosanya. Wa mizan sareng timbangan amal. Wanar sareng naraka. Wasirat sareng cukang. Jadi di padang mahsyar teh bakal ngebentang jalan siratnya ka surga. Jadi sateuacan dugi ka surga sadaya jami bakal melintasi eta sirat. Aya jalma anu ti solodat kakarage celek kitunya. Kakarage nyukang geus ti geurintil. Aya oge jalmi anu cenah ge salengkah deui ka surga tapi ternyata ti soledat. Aya oge nu secepat kilat dugi ka surga. Gumantung kana amalna. Wal haudu sareng talaga. Balong agung itu. Sami warnana tapi beda rasa. Satu balong itu, tapi rasana beda-beda. Ta itu haud. Wasapaatu sareng bitulung. Ta ieu nu diharapkeun ku urang teh sapaat di Kangjeng Rasul gitu. Di antawisna jalmi anu sok sering maos sholawat. Ciri cinta ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul bakal nyaksian dina waktos mizan itunya, timbangan amal. Wa jannatu sareng surga. Ai surga teh mangrupakeun taman itunya. Lamun teh mah hayang buah-buahan kereteg dina hate aya dihareupeun. Jadi moal kudu capek. Beda jeung di dunia kan. Dunia mah kudu capek heula hayang dahar sahuap oge. Wal khuludu sareng langgeng di surga tanapi di neraka. Ya gumantung amalna. Waru'yatu lillahi ta'ala fil jannati. Sareng tiasa ningali ka Allah Ta'ala di surga. Jama anu aya di surga mah pasti bakal ningali Allah Ta'ala. Adapun di luar mah, di luar surga mah moal tiasa ningali. Wa tumina bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Sareng teuing kudu percaya ka para malaikat Allah. Ngan untung anu di percaya kurang nya nu wajib dipercaya mah ngan sabaraha? Ngan 10 untungna teh. Nya kitu di para rasul nu wajib dipercaya kurang teh ngan 25 seueur saresna mah. Wa kutubihi sareng kitab-kitabna aya 4 kan? Lainna teh anu wajib dipercaya sok sanajan anu diikuti kurang mah nyaeta Al-Qur'an. Nya kitu deui qadar Allah anu sae sareng anu awon. Ieu kudu percaya bahwa sagala rupa ge atas takdir Allah. Moal aya nu leupas tina takdir Allah, sadayana oge takdir Allah. Jadi lain terjadi karena alam gitunya, tapi atas takdir Allah. Aya qada, aya qadar. Qada mah ketentuan Allah nu can terjadi, ari qadar mah ketentuan Allah nu tos terjadi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajmain. Sareng urang kedah yakin bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutup para nabi. Mawi saatos Kangjeng Nabi mah teu aya deui. Lamun aya teh berarti nabi kawenya, nabi palsu itu. Sareng di Kangjeng Nabi teh junjungan pala putra Adam sadayana. Tah gitunya makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.